Syairan ieu diserat tentang indung anu hebat, anu terus diriweuhan, sabarna taya bandingan, dimandian diwedakan, diuapan diinuman, disimutan dikekepan, mun ateuleun digaroan, komo mun anak tedamang, indung menikeun hariwang, hate indung henteu tenang, mun anakna acan damang, tah indung teh kanyaana, ka anak taya batasna, sampai anak dewasana, indung telengitnya anak, indung terus ngadoana, ngadoakeun ka anakna, sangkan salamet anakna di dunia jeung akhiratna. Tapi mun indung tedamang, anak mahan teu hariwang, indung cerik nahan nyeri, anak ukur bisa seri, teu inget kana jasana, indung sakit tu capena, ngurusan ti orokna, dugikeun ka dewasana. Wahai anak sing barisa, ka indungmu langkeun jasa, karena Allah nyariosna tina kitab Al-Qur'ana, manah indung dibungakeun, hirup indung disenangkeun, cukup pas orok nyusahkeun, dewasa sing ngabagjakeun, cerik indung tiap peting, demi ngurusan anak king, najan capek teu dirasa, asal anak sare tiba, ti mimiti orok lahir, kasusah indung haladir, dahar sarena berkurang, demi anak nu disayang, henteu ka ukur nyeselna, lamun indung tos teu aya, karena pas indung hirupna, can pernah ngajieun bagja, matak ayeuna nyaana, mumpung aya kesempatan, karasana teku batur, mun indung geus deui kubur.